Oh gitu leres kaulan bagja ai kitu mapan di mana ama mulang ka alam kalanggengan teh molongpong jalan ka gedong beras ka alam nirwana teh meureun moal aya gantar kakaitan tina kasalahan leres kaulan kalayan aya pikrasal naon purwa ngahaturan linggih dongkap ka dieu Rama Dewaji kelana sok kasrana kahar kapayun rai Syawiyos cekap di dieu Kangjeng Rama nampi kana pangbagea ieu okas kalayan nyanggakeun sembah pangabaketos ka hunyu panjenengan baktos gitu hilap muhun ditarima tekadun kakakang mantri GK nuhun rai kalayan punten tina naon rupiah kalapatan ageng sareungalitna maklum jisim abdi teh dina waktos ayeuna rada arang langka di pasantren margi seseueurna jisim abdi teh di kandang sapi kalarasan sapi ayeuna teh keur beunang ku panyakit mata dan kaki nya anu disingkat teh PSK PMK teh eta PMK muhun upami dina jalmi mah corona kitu kulan ayeuna teh keur edan-edanan nu mawi teh oge nu mawi hapunten syeuh teh hapunten sok kasrana teh rada lami teu ka dieu syeuh teh nyaeta keur aya ka rarapet kandang kulan teu nanaon kasih teu nanaon hapunten ieu Kang Mantri teu nanaon rai pada-pada we pan akang ge sami ngiring nyatana bajuang dina ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara sasat di ieu kampung leres aya piker naon ieu teh ama tansah diajeng-ajeng Dewaji okieu kasih purwa dihaturanan linggih saperkara sono we sariung mumpulung saperti kieu leres kaulanun leres ama kalayan ieu waktu payus dia pake pikeun menekung kanu Maha Agung munajat ka Hyang Maha Sukma istilahna tasyakur binikmat nyukurkeun kana rupaha nikmat nu karandapan ku urang leres kaulan sabab ieu nikmat teh bakal tambah deui di mana urang nyukurkeun sabalikna di mana teu nyukurkeun hartina kupur moal datang nikmat nu leuwih gede paling oge nu datang mah ajab anu leuwih banget la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid katerangan teh kitu panama sabab ieu syukuran teh luyu kana rupaha katerangan yen satiap sadayana puji kagungan Allah sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam satiap sadaya puji meureun kabeh oge pujieun hungkul eueuh hinaeun kabeh oge eueuh disesakeun leres kaulanu pikeun jalma anu daek tafakur pikeun jalma anu daek mikir barang-barang pangeran anu larap tumerapna di nagara di dunya pikeun kamakmuran jeung kasejahteraan rakyat pikeun manusia lamun bisa ngokolakeunana leres kaulanun leres ama sabab mungguh pangeran manusia disebutna makhluk nu pangmulyana lerana manusia teh nyaeta anu geus bisa ngagunakeun budi rasa pamilih jeung perasaanana sabab teu saeutik jelema anu teu bisa ngagunakeun eta
matak labuh kulakuna tigubraku akhlakna leres kaulanu di antara na labuh kulaku tigubraku akhlakna teh tadi luyu karena bab syukuran tadi setiap nyukurkeun bakal nikmat teh tambah deui nya leres teu saeutik ayeuna geuning buktina ieu alam geus nembongkeun nyaeta kageuleuhna ka manusia geus nembongkeun baeudna ka manusia ku ngaliwatan gunung-gundul pasir balulistir anu eta ayat-ayat pangeran anu teu natrat dina tutulisan teh nyaeta anu tersirat teh ku laku lampah manusia pantas cek katerangan oge yen pangeran marek pati-pati nurunkeun ajab ka hiji darah lamun balalener jelema leres kaulan sabab bageurna manusia jeung jahatna manusia kadang-kadang leuwih ti sato jahatna manusia kadang leuwih ti sato contona domba nya di mana kana puak paok anu dipaok teh kana sampe nu dipaok teh naonna dang daunan leres bener leres tapi manusia di puak paok kana sampe kadang-kadang bebetianana dialanya leres dadaunanana dicokot mun di pagar kebona dirungkatkeun kadang panggih jeung nu bogana dipaehan bener leres hampang mah domba balikeun we maung we sato nu panggalak-galakna disebutna raja leuweung sagalak-galakna maung kahakananana ngan sasamet daging can pernah aya kejadian maung apruk-aprukan ka unggal kampung neangan leuncak rek ngaredok cannya can sasamet daging bandingkeun jeung manusia kumaha daging ku manusia mah dihakan bebetian komo beuki dang daunan diremus bumbuahan komo deui ku rakus-rakusna jelema kadang-kadang kesang rakyat dileg-leg bener leres kaulanu hak batur dikeureuyeun teu nyaho salah teu nyaho itu ieu nu penting beteungna seubeuh pakena wateuh bakena weuteuh duitna weuteuh paduli batur rungkat paduli batur ruksak jeung sajabana bener leres kaulanu asal manehna senang asal manehna bunga leres sokomo dina zaman anu sakieu lobana sasalat nyaeta ngaliwatan virus corona wabah musibah nu can karat ka rambah di negara urang panyakit teu bisa leungit wabah teu bisa ilang anu katelah virus corona teh matak ngabalukarkeun loba jalma nu gulung tikar tina pagaweanana loba anu sangsara di PHK tina pagaweanana kadang-kadang seueurna oge aman nah margi seueurna lalaki anu di PHK meureun teu aya gawe katami-tami cicing di imah sedengkeun di imah teh jeung pamajikan wae gawe henteu aya dapur kedah ngebul tungtungna kutreng tungtungna teh pasia deui malah ieu penyakit corona teh can bisa kaungkulan ieu pandemi teh can aya ubar anu pasti anjuran ti pamarentah nyaeta kudu cicing di imah stay home cicing di imah tapi ai sasatna teu digawe mah eta teh ibarat hayam dikungkung teu diawur dicangcang teu diparaban
memang aya kawijakan ti pemerintah puseur nyaeta ngaliwatan bantuan langsung boh tunai boh sosial bansos bantuan ti luhur anu larapna ka masyarakat ngan kadang-kadang sok loba oknum sok mengparkeun ieu bantuan kadang-kadang ieu bantuan teh tara nepi ka nu hakna nepi soteh ka dulurna we jeung barayana laras tak eta teh sarua jeung ngagorengkeun maneh sarua jeung nembongkeun kabodohan diri anu tungtungna kaituna teh krisis kepercayaan ka rahayatna rahayat ka pamarentahna tungtungna tina tunggang nukang nonggong kitu moal nepi ka ngahiji nagara teh terus pagutreng di mana rahayatna larapna karahayat dumeh di luhurna kitu karahayatna dititah gotong royong ti popoloto dititah kerja bakti pating nyelengir ya laras tuh laras sama tak di dieu kade nu matak bisa bageurna manusia bisa jahatna manusia teh kadalina teh tina agama numutkeun basa kirata ageman hirup manusia ame teu ngalajur nafsu ngumbar amarah teh sakama-kama hirupna laras kaulanu sabab tina agama teh urang jadi kadali diri panjangcang dina hate pamecut kana kolbu sangkan ulah leuwih saperti sato kalakuanana sabab manusia mah hirup eling sato mah hirup nyaring tutuwuhan mah hirup cicing oh laras sok pepekan ku agama kadalikeun nafsu ulah nepi ka kalalanjuan sabab urang hirup teh kudu nyieun karya cek kolot baheula mah jang nyieun karya ilaing cing cirining maneh pernah hirup di alam dunya karya di dieu rek pagawean pe kahadean pe sareng sajabana sabab khairun nas anfa'uhum linnas panghadena jelema teh nu mere mangpaat ka jelema deui dicontohan ku karuhun baheula dina mangsa nebus kemerdekaan sanggup toh pati jiwa raga heh nyawa dipalar kasalamatan negara jeung bangsa daek ngocorkeun getihna nepi ka paeh poso nepi ka guyang getih nepi ka andegleng negara merdeka urang hungkul anak incuna anu bakal bisa nyaeta narima karena ieu hadiah ti karuhun da karuhunna mah geus ngantun dumatak yuk urang bajuang dina alam merdeka kieu lain bajuang dina alam merdeka kieu teh lain manggul beudeul kasih ku ngayakeun keamanan katertiban kabersihan jumsi eta teh sabagian tina juang sing era ku karuhun baheula cirina tuh tutugur nu parentu di luhur kubur tetenger nu ngahempak di taman pahlawan lain tutungu tempat pamunjungan jaka para nonoman pikeun ngeusi kemerdekaan ku karya-karya pinuji ku karya-karya anu nyata leres ama leres nu mawi teh oge disimap di geus samiwan bosok kasrana tina kasaktianana so mantri dina kasaktianana sok kasrana dina hatena sanajan hidup sok kasrana hidup wujud diu awak buta diri terahing rasaksi yeuh ulah leutik hate pangeran mah menteuna ka manusia lain dumasar rupa jeung pangkat tapi kabersihan hate qad aflaha man jakaha jidinya domirna kana hate jadi pangbagjana pisan pikeun jelema nu geus ngabersihkeun hatena
Oh nyama teu sulit hati jisim abdi mah memang unggal poe oge sok loba ngahina nya daru maos aing ngeunteung teh tong bujeng hingga batur sim kuring oge sok ngegebeg reuas ningali abdi nya asa jadi boneka caki heeh benten sareng tampangna pun lanceuk maka Kang Somantri gagah tur pertengtang teu saeutik wanoja anu nen daroskeun ka Kang Mantri kadang-kadang ka kaula oge sok naritipkeun surat ka Kang Mantri ka uing mah teu acan aya amat teh ai hate mah dina leutikna hate teh hayang jisim abdi teh hayang jatuh krami tapi da ngeunteung kana diri jisim abdi oge amanya keun bae da jodoh pati bagja cilaka mah lain banda manusia angin manusia kudu daek ngaikhtiaranana jeung narekahanana leres amal kitu kasep laras kaulan tah deui jabat ti eta ngahaja amat teh ngahaturanna linggih anjeun ka dieu sasatna teh amat teh aya kamelang ningali anjeun Somantri anu kiwari teh asana teh guling gasahan ka tempona teh di mana ditanya sok kuleng jentul kawas loba anu ngalamun kawas loba aya kahayang mun hayang-hayang kawin ka urang mana wanojana lamun aya kahayang dina barang hayang naon nah si Kang Mantri matra ninggalkeun ka abdi mah kabingungna ama nah ada teu aya Ramadewaji eueuh teu aya nanging sakedik aya cita-cita mah aya tapi da moal jadi reget kana hate maksudna luyu sareng tadi salir salira nyaeta yen panghadena jelema teh anu mere mangpaat ka jelema deui ya sedengkeun upami ngudag kana kaula pailmuan sanes agul ku payung butut sanes adean ku kuda beureum dina pangarti kaula teh parantos ka uli pangabisa geus katalaah nanging dina lebah dina amal kaula teh acan ngaamalkeun ieu pagawean ari kitu rupina kaula teh hoyong gaduh dame Ramadewaji ayah sisar Kang hayang gawe neangan lowongan kerja nya ngilu Kang Mantri ke hayang digawe hoyong didamel da yakin kaula teh hiji lalaki sedengkeun lalaki teh di mana mangkat gede bakal kagungan papacangan sedengkeun papacangan teh kedah diresikoan lahir batinna syariatna ngaresikoan teh nyatana kedah gaduh damel Ramadewaji halus kitu mungguh lalaki anu mandiri moal ngahalang-halang eta mah geus jadi kewajiban malahan eta teh bisa nambahan kana pengalaman kareupna kitu Ramadewaji nya ka mana nu mawi kaulanu aya bongbolong ti salira anu sae kangge dameleun kaula ai ama mah muarek mamaksa maneh kudu jadi masinis moal nuduh sepuh mah kula muarek mamaksa nuduhkeun kudu jadi pilot moal jadi peternak moal sabab pagawean mah kudu diresepan aya mangpaat keur anjeun malah ulah jadi stres ka hareupna
Jung kaki dujung kakaler kawetan pra sugan itu akang hayang jadi SPG aku eta mah yang awewe rai oh yang awewe uing ge hara hayang ai gede cita-cita teh hayang jadi polwan abdi teh kuting yayi naon ai polwan mah polisi wanita nah dawing mah polwan teh lain polisi wanita naon polisi wanian bahu ka Arjuna Wijaya Marnawi bahan katampi susuganan hoyong kaditu Ramadewaji kalayan mudah-mudahan ayam milik nambe kaula teh bagja kas gede cita-cita teh pek jung ngajurung laku ngajab doa di kangga kitu Ramadewaji nya asyik uing ngilu Kang yai ulah waka yai can waktuna amu hayang melo ama naon aduh saya nama kaula nyalira we ama maksudna di damelna margi kaula teh can aya herongan ditampi sareng heuteuna atukeun wae Kang Mantri teu ditampi mah we ngahayang babarengan jeung Kang Mantri pisah manehna mah ya naon Kang Mantri ulah ya hampura akan lain ngahalang-halang karena kapalai hidup akan terang mimiti leutik nepi ka sageung kieu hidup teh teu lepas di akan ayeuna akang hayang neangan jati diri carana jeung katangtuanana akang teh hayang sorangan pait peuheurna hayang karanapan mu hayang ngilu ama sokas naon ama diwaji wayahna lanceuk maneh teh hayang sorangan keun we maneh mah jeung ama jadi mung aduh hayang milu sedangkeun ka Maespati teh cenah keung kudu ngaliwatan Gunung Tilu hayang ngilu Kang Mantri rai ke heula atuh katarima ge ke upami akang geus katarima yakin rai bakal dicanat alim hayang ngilu pan uing teh siapa pahit sama manis jeung akang geus kedal janji uing teh jeung akang teh pokoknya mah geus ngelorong-loroning tunggal lir geni lan hurube lir kembang lan syarine kembangna Syo Mantri syarina Syo Kasrana hurube Syo Mantri bisa dipisahkeun deui pokona moal bisa dipisahkeun deui yai numawi kau akang teh yai moal hayang ngilu naon geuleuh ka uing lain geuleuh rai hariwang bisi teu katalingakeun maklum pagaliwatana di Pusudayeuh teh matak bisi urang teh papaliwat atawa bisi urang teh teu kapanggih ai pada papisah kieu mah moal hayang ngilu aduh sing olo najis kitu mah najis sok kasrana ulah maksa moal hayang ngilu mau hayang ngilu geus gugu ama gugu aduh nah make jeung hadu da moal nyesekeun capekeun akang moal nepi ka kuing teh moal nepi ka menta ongkos ka akan keun bae uing rek muka ceng-celengan gua gengsi jis
Mau minta jajan geus dibekelan ku Mang Eje. Canti Bos Agung Pakakak oge jeung si Mang Dewo. Mayang ngilu. Hayang ngilu Kang. Heug heug atuh heug. Hah? Heug asyik. Nuna Kang Mantri. Si kira angkatna enjing yai. Hah? Enjing. Asyik. Atoh beratu. Siap rek mekel baju cing lobanya Kangnya. Hayang nempo wing di alun-alunna cenah bejana aya air mencret. Air mancur. Hayang ninggal di kieu nya Kang. Hayang nempo itu ieu cenah harurung harerangna Kang. Nya. Omotnya Kangnya hayang ngilu. Nya. Hayang ngasaan naik eskalator. Nya. Kumaha Mantri? Nya kumaha deui atuh geuning. Kang Rai teh kakah mamaksa ka putra. Heug atuh kitu mah buru-buru kitu sok ka sana. Naon? Dina mangsa enjing urang mia. Terus mangsa subuh urang mia. Dina waktu ayeuna sok gerak tahar ka ditu istirahat. Kalayan siapkeun papakeaan oge ongkos sareng sajabina. Bisi kebeurangan. Ieu laras teh nya beres Kang Mantri tapi umat sarena kudu bareng Kang Mantri mah sok ngabohong wae ka uing sok ninggalkeun moal apan urang teh boga baju kapel anu warna pink teh nih eta mah keur budak atuh Rai. Pokoknya mah hayang dipake hayang dibantu ka ditu yen uing teh bunga boga lanceuk kasep gagah sareng pertengtang. Ama sok Mantri rupina kaula teh bade enjing we miosna kalarasan geuning sok kasana bade ngiring. Sok kasana. Kulan wayahna teu buru-buru ayeuna jikra tatahar geura piheulaan. Kalian siapkeun salin lanceuk maneh. siap ama. Omatnya Kang Mantri pae dicandakeun sabaraha setel. Cukup we 3 i. Cangcutna rek sabaraha? Nya cukupna we. Siap ama. Uing enjing rek miang ama bisi katibraan panggeuingkeunnya dan awalnya. Angkatna teh bada subuh Rai siap ama punten ama tuh bade disimap di bade kap hanap bade ka kamar bade nyiapkeun sapuratina kangge miang bra permios Kang Mantri mangga Rai mangga. Kaula teh lainna alim dituturkeun ku sokrasrana. Ai kitu. Meureun kuninga salira oge adat kaula teh kumaha. Jalma nu ngahina ka kaula moal nyeri moal matak jadi nyeri hate tapi kaula mah bakal kasinggung hate upami jalma geus ngahina anu jadi adi. Beda urusan. Dihenteu oge kaula teh bingung ieu teh Rama Dewaji. Tapi adi maneh kumaha nu mawi kaula marek ngapunguhan we rek ngalejokeun pang-pangna kaula teh pancan ditampi sareng teu namah duka teh teuing di mana ditampi mah kaula bakal wangsul deui pilih luntang lantung di dituna Rama Dewaji. Jadi boga niat naon atuh anjeun teh? Kaula mah bade miang di mana si sokrasana parantos dibra ku kaula rek dibawa sare heula bareng dina mangsa peuting kaula rek miang dipepene heula dis. Waduh
ngan bakal ambak si Sokasrana. Jaba adatna gorengnya geta budak numawi ama nanging panglejokeun we ku Rama Dewaji da salira mah kagungan ajian sirep si Megandana biasa dugi kakarlak tibra ku lemah jadi pangnyirebkeun si Sokasrana laras kaulana kalayan kaula manyuhurkeun widih sangkan dina mangsa peuting bade miang ka nagara Maespati nepangan Prabu Arjuna Sasrabahu. Atuh kitu pek. Doa ama singkat tarima kalayan pek gra babakti ka nagri Sebaraga ka nagara umat dina hate piheulakeun keur kapentingan rahayat piheulakeun pikeun nagara jeung bangsa ulah nepi ka mentikeun diri pribadi. Sadaya-daya kaula nuhun bra lumampah. Ayeuna jigra ka kamar siapkeun dina mangsa jam 11 peuting geus sare hidep patang tos patos mondok Rama Dewaji bakal digeuingkeun ku ama kalayan rek disirep nyata si Sokasrana pikeun leuwih tibra sarena. Aduh nuhun Rama Dewaji curung lakuna Rama Dewaji bra jung bra lumaku bra jajab doa ti kaanggangan ama ngan hidup moal heueung di mana miang tengah peuting tibatan kaula kedah disarangan ku Sokasrana hariwang kaula kajen kenah peuting kaula miangna pek cing mawas diri cing bisa ngajagaan diri sadaya-daya rampung tutas pangandika kak tigas kantun pinara kalian doana jung mudah-mudahan sapa mulut luran sapa najatina kanan Rama Dewaji disagedengan rasa kabunga ningali nu jadi anak rek macakal digawe keluar aya kasedih bakal dikantunkeun lenggah somantri asa cikene kaompolan kagigihan kakotoran ku hidup dina mangsa keur bolong ayeuna geus gede dewasa eueur pe gerak sing leuwih dewasa siapa pengalaman anu bakal bisa ngajawab kalayan bisa ngedewasakeun diri anjeun dewasa na manusia teh kudu nyorang heula peuheur pait lara tunggara kalayan bisa ngokolakeunana pidoana Rama Dewaji kalayan saera sing damang sapapaosna amin bra ini raya lumundur wiwit timilayang rana wiwit timilayang rana Sokasrana lain akang tega rai nanging dadasarna akang teh hayang ngedewasakeun diri ku pangalaman hampura dinten teh oge akang teh goreng adat di mana mangsa adidihna ku batur akang teu bisa nahan rai lamun babarengan terus da akang teh ngarumasakeun moal ka akang teh mandiri yakin pengalaman bakal kasoran Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu mugi awet tiasa nampi kaula lahirna batina da yakin dina hate sepiing pamrih rame ing gawe rek babakti ka nagri Sebaraga ka nagara sae kurang Maespati antos ieu bang Sumantri salah
dua budak anak kaula anu tara tebih dileletik